Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasok di para wargi kumaha ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satajan di kawitan sim kuring ngomajak kalau tajana subscribe mangga diklik tombol subscribe na terus like terus komen terus aktifkan notifikasina. Kalau para subscribe hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Kasok di para wargi hapuntenna pamiti mah aya suara anak kecil gitunya. Barangkali sim kuring sok kadi wae dongkap wae gitu lobot ka kamar hapunten pisan ngawagel kana cariosna gitunya aya suara urang kali berisik gitunya hapuntenna mangga urang jengkeun bae jajar carita Sunda cai panu sakti dina bagian anu ka-15 nah kasukri para wargi panjang namang salam peuting teu kacaturkeun dina ujaring icarita ayeuna urang kocapkeun dina waktu isukna isuk-isuk sora manuk harita kadenger rejet dina tatangkalan ucula aclek kanadahan geleber kaditu geleber kadieu ocon jeung babaturanana ponon poe dina waktu harita melatek di belah wetan nyangan buana panca tengah anu endah cahayana menikeun ka sumirat nyaangan alam pawenangan langit lenglang taya tedeng aling-aling sora hayam jago sora embe domba kadenge mata kelar jeung mata kuas sedangkan jujukutan harita menikeun ka ngarebul katojo ku cahaya ponon poe dina tungtung jukut kaciri harita aya nu harerang nyatana cai ibun lir ibarat mutiara dina isuk harita kabeneran pisan nyatana poe Sabtu teh mangrupakeun poe anu ditunggu-tunggu ku pengeusi lemur di dinya nyatana pengeusi lemur Citapen jeung pengeusi lemur anu sijin-sijina we tatanggana lemur Citapen nyatana dina poe Sabtu teh aya pasar unggal poe Sabtu sok aya pasar jeung peutinganna teh sok aya tatabuhan nyatana wayang golek sa peuting jeput si Ahep si Sadri si Uki jeung si Pai harita geus datang kadeukeuteun pasar Citapen malahan mah geus ngalakukeun tindakan-tindakan kajahatanana nyatana nyopet-nyopet ka warga-warga anu dek balanja anu daragang loba pisan anu balanja oge loba ngagimungan jalma-jalma anu daragang beli itu, beli ieu, beli kebutuhan pikeun sapopoe. Si Ahep si Sadri si Uki jeung si Pai teh kawilang lihai oge dina ngalakukeun tindakanana nyatana nyopet-nyopet atawa nyokotan dompet-dompet anu dek balanja. Aya anu cingkoceak, aya oge anu bingung lantaran dina waktu dek mayar duitna bet eueuh aya anu nyopet. Ya oge nemenikeun ka aya nu ceurik lolongsiran mah bakatingku naon bakatingku sedih duitna anu sakitu lobana teh dicokot ku si Ahep jeung wadia balatna nya kulantaran duitna eueuh barangna oge dicokot we ku anu ngajual dina poe harita mah si Ahep si Sadri si Uki jeung si Pai teh hasil menangkeun duit anu loba sapadana ngajalankeun aksina opatna harita keur ngumpul we di handapeun tangkal kai kulantaran mangkirda eueuh anu maot teh manehanana ayeuna mah wani cicing di handapeun tatangkalan lamun aya keneh mah cikenana teh moal wanieun cicing di handapeun tatangkalan lantaran sieun ku mangkirda pok si Ahep harita mimitian cumarita Dika loba euy menang duit teh edan euy aduh menang sabaraha maneh Satri oke Pai deuleu ye dewek mah menang 10 dompet ngali duit oge merekis kieu edan euy wah hebat pisan tukang mun kitu mah kulamangan menang 7 dompet can dibuka ieu duitna keun urang buka heula lah bukana mah barengan yuk wah hebat pisan mun kitu mah tukang ari duit dompetna loba kitu mah
Kula mah menang ya. Menang salapan, lumayan we lumayan. Aduh, maraneh mah menang loba kan. Kuring mah ente loba bebenangan teh, tapi lah masalah duit mah wani ngadu lah. Menang genep siki ya. Kula mah ngadu doh jalma nu beunghar, lain jalma nu miskin lain. Nu beunghar mah biasana loba duitna. Loba pengisi dompetna. Sok urang buka dompetna Kang. Ceuk si Pei harita bernyengenengkeun dompet anu bebeunanganna teh aya genep dompet. Ya sapada kitu mah si sadari si Oge jeung si Pei teh mukaan dompet kabehanana. Terus duit teh dihitung. Tete lah geuninganan. Si Pei anu menang duit anu loba teh. Sok sanajan dompetna pangsaeutikna tapi eusina mah panglobana. Tuh kan cek urang naon? Ieu dompetna saeutik duit mah tebel pisan. Dan aya kitu na si Pei keberuntung mah ya. Aduh, benar-benar hebat. Bener oi, anjeun hebat. Bener hebat, Pei. Hebat pisan. Hebat atuh gula mah. Tah seterusnya kumaha teh Kang Heb? Ya duit kudu kumaha kan ya, di-storekeun wae deh. Atuh kumaha deh? Ari cek ulah mah ya duit tong disetorkeun, da bahdongon ge geus eueuh ti imahna. Lantaran lamun disetorkeun dikira beungharna atuh urang teh euy. Kang ulah nyetorkeun lah, ulah atuh. Ya ulah euy, kurang geger bingung ya. Bingung lantaran badongo teh ting ka mana, ayeuna teh geus aya di imah atawa teu acan. Bingung mun kieu mah ya. Atuh ayo we urang kali tu deui ngan meureunan upahna mah anger. Per orangna mere 100 perak. Benar teh kitu? Ya benar gitu. Jadi 400 perak setor ka saha? Ka badongo. Ayo tuh lah, mun kitu carana mah. Anu opatan harita narangtung terus laleumpang murug ka imahna Mbah Dongo. Di jalan teh harita anu opatan teh sing hareot lantaran duitna loba. Tapi teh Kang punten ya Kangnya ya. Ya duit tong dibawa kabeh ka imahna Mbah Dongo ya bisa dirah-rahan lapur pan. Urang sisakeun we tuh 300 perakan menya. Bisa dicokot. Coba lah mau dicokot pan urang teh rugi gitu Kang. Bener Kang. Kang Hai bener lah. Urang simpen heula we urang balik heula ka imah masing-masing. Sabada kitu mah berarti kudu naon, kudu diberes sesuai perjanjian we nu kamari-kamari. Benar pisan gitu ngan kula mah berenang moal balik. Da ayeuna ge tuh geus dik asup ka lembur anu dicucingan ku Mbah Dongo. Nya lembur Cidadali. Jadi meureun kula mah duit teh nitip heula we nya euy. Nitip bola di saha atuh di mana? Oke nitip ye. Kade leungit ieu duit panglobana soalna ye. Tenang, moal leungit piraku can caya ka dewek sedek hedah. Tenang we, tenang. Tika jaturkeun heula di jalanna si Ahep sadari si Uki jeung si Pei teh tepi weh ka imahna masing-masing. Si Pei mah milu ka si Uki harita bari jeung neuneun duit anu lobana teh. Lumayan we keur jajan sabulaneun. Ya sapada neuneun duit di mana masing-masing si Ahep sadari si Uki jeung si Pei teh harita datangan imahna Mbah Dongo. Sampurasun, Mbah Dongo aya. Mbah Dongo. Apa? Ayo coba. Ya kula ya, Bah. Jadilah kulutrak harita anu kaluar ti imahna Mbah Dongo hiji tangtungan wanoja. Eta wanoja teh gelis. Ngan umurna mah memang rada kolot lah kira-kira mah aya kana 35 tahunan. Tetela eta wanoja teh nyatana wandana si payung sakti. Reka saha teu maraneh teh teh? Bade ka Mbah Dongo tenepi lain ye. Pok si Ahep harita. Bener bade ka Mbah Dongo. Beunteun ieu teh ari anjeun teh saha teh ya ieu? Kakarapang ieu ayeuna. Napangkeun kula anu katalah wandana si payung sakti. Teh mimiti ayeuna anu bakal ngajaagaan Mbah Dongo nyatana kula. Anu bakal diparentah itu jeung ieu teh
Nyatana kula teh termasuk bade kana badongo. Sedangkan anu sejenna nama anu pernah cicing di dieu. Nyatana si Atang, si Idin, si Judin, si Mema jeung si Kacung mah geus ini ti tempat ieu. Jadi moal wanian datang di ka dieu. Si Ahep sadar si Pai jeung si Uki seuleut teuteub. Oh jadi gitu. Nyatana naon lah eta mah. Kula teh hayang papanggih jeung badongo bisa teu? Ya bisa. Sok ka jero atuh. Ya sabadana Wandana mere longkrang asup ka jero imah, si Ahep sadari si Pai jeung si Uki harita arasup ka imahna badongo. Badongo harita keur dieu ku di tengah imah seperti biasa we nyang hareupan cai kopi jeung anu sejen-sejenna anu ngarareunah. Wandana geus masak. Pasakanana teh aya di hareupeun badongo meunikeun ka ngarasa ngeunah pisan. Teteh Wandana teh ahli di bidang permasakan. Weh geuneunganan anjeun Ahep sadari bae Ugi. Sok kadinya dari yuk. Ya naon ieu datang-datang ka imah kula teh sasarina mah euy. Ih ari Abah mah ponya. Pandina poe ayeuna teh aya pasar atuh Bah. Kula teh dek setor keuangan ieu ka Abah. Bener poho Abah teh euy. Tapi ke heula ieu Ahep, sardi Pai Ugi nya. Demi di ayeuna mah setor teh lain 100 perak deui euy. Tapi kudu 500 perak. Ayeuna mah kudu 500 rupiah setor teh. Ulah nepikeun ka kurang ieu kade yeuh. Aduh kumaha tuh Bah. Da tuh beda ti rencana awal. Kula ka dieu teh dek mere biasa we 100 perakan. Mun kitu mah tuh kudu niangan deui duitna. Punten atuh juragan. Ari saena nama ayeuna mah masih kene aturan anu dulu we 100 perak ka minggu hareup. Teu naon lah 500 perak oge. Ngan ayeuna mah da ngan sakieu bebeunanganna oge atuh Bah. Cingartos atuh Bah. Lantaran ngalah artos teh tuh da. Henteu bebari. Hese teh mah. Eglah, ari gitu carana masuk atuh buru setorkeun. Cong harita si Ahep teh mere duit dina dampaleungeunna. Langsung we ku badongo teh ditarima 400 perak. Wandana nyaksian harita teh da diukna teh ngarendeng jeung badongo. Janten ieu teh saha teh itu Abah? Cing jelaskeun. Masalah ieu budak. Ieu teh si Ahep, si Sati, si Pai jeung si Uki. Itu termasuk balad kula itu nyai. Ya budak teh nyatana sok nyopet we. Mun teh mah aya pasar kitu. Nyopet. Atuh ari kitu cenah mah Bah. Tong ngenalkeun budak bocikur atuh Bah. Kula oge bisa masalah nyangan duit mah Bah babari pisan. Aduh bener nyai. Nyai teh bisa kana nyokotan duit jalma-jalma. Ya bisa tuh Bah, tenang eta mah Bah. Badongo jeung anu sejenna katajieun. Teteh Wandana cenah boga ilmu palagi neangan duit. Ya juga dugu nyai lah. Neangan duitna cing loba atuh ka dieu. Siapa tunggu heula sakedeung. Wandana harita diuk dina kursi ngaja sukuna disilakeun. Kebeneran korsina teh rada lega. Ragata harita Wandana ngagunakeun elmuna pikeun naon pikeun nyokotan duit tina jarak anu jauh. Da eta mah tuh teu ngabutuhkeun waktu anu lila. Sat dina leungeunna Wandana tiba-tiba aya duit. Celek. Tumpukan duit teh kaciri ku sararea. Puguh we. Badongo si Ahep si Sadri si Pai jeung si Uki meunikeun ka molotot. Dina dua dampaleungeunna Wandana aya duit meunikeun ka numpuk. Badongo meunikeun ka teu ngijep-ngijep. Sararea oge teu ngijep-ngijep bolotot we ningali duit. Meunikeun ka hejo pisan ari nampo duit mah. Dan teteh lah. Ilmunya itu kajian saktina. Edan. Luar biasa nyai. Wandana harita teh
Sedileutik ka Abah Dongo malahan maimut sagala atuh sernud kan hati Abah Dongo teh harita aya nu ngagleser nyatana hasrat birahi anu ngarasa bogoh ka Wandana. Ye bah, duitna tenang ya bah, gampang emang duit bah. Tapi ya duitnya bakal dibagi dua banyak, keur kula setengahna, keur Abah setengahna. Kumaha setuju? Setuju nyai lah, so gue nama atur-atur nyai. Ya sabar kita mau Wandana teh ngatur-ngatur eta duit, dihitung. Ya sabar kita mau dicokot setengahna mah dibikeun deui ka Abah Dongo. Abah Dongo kacida ungahna. Tah ayeuna mah ahep sadri pai oke. Mun anjeun hayang seperti kula, anjeun bisa gugur ilmu ka kula. Kumaha? Hayang teu? Puguh we. Si ahep sadri si penjeng si uki teh kacida hayangna. Ya puguh we atuh. Hayang pisan. Hei, duh. Mun boga ilmu kitu mah teu kudu datang ka tempat. Itu tuh ka pasar teu kudu. Bener nyai, duh hayang pisan. Hayang pisan kula mah. Hayang pisan kula mah. Aduh, sayang gerak-gerak kemonjot ya yang boga duit anu loba, ya nyai bener. Amun kitu mah, hayu tuturkeun kula. Wandana harita init ka tengah imah. Wandana harita teh init di tengah imah muruk kaburuan. Ya sabada kitu mah si ahep si sadri si penjeng si uki oge nuturkeun ka buruan imah. Anu kabeneran buruan imahna Abah Dongo mah lega. Tah ayeuna anjeun kudu diuk di dieu sapoe jeput nepikeun ka sore. Namun anjeun bisa bertahan henteu ka mana-mana, henteu kabur, maka anjeun bakal boga eta ilmu pikeun naon? Pikeun nyokotan duit di warga. Kumaha kaharti? Anu opatan teh kahartieun harita unggut-unggutan berjeng langsung we diuk sok sanajan di buruan imahna Abah Dongo teh aya tangkal kai rada nyondong gitu loba daun-daunan tapi tetep ari beurang mah panas. Si ahep sadari si penjeng si uki teh ngarendeng harita diuk sila naker. Mangsa alam harita mun dihitung ku waktu mah aya kana jam 10-na. Beginilah teh beki panas karasa ku si ahep jeung si sadri si penjeng si uki ge ngarab kana badana kesang nyerolok maseuhan badana. Dina tengah-tengah waktunya tengah poe jam 12 poe bagi karasa we hareudang bayeungyang menikeun ngoprot kesang. Wandana jeung Abah Dongo sedileutik lantaran dirina ngarasa puas teteh geuninganan si ahep sadri si penjeng si uki teh babari pisan mun tia mah dikitu kieu. Wandana harita asup ka jero imah jeung Abah Dongo. Pok Abah Dongo harita. Yai, nah bener eta teh bakal ngasihkeun duit anu loba. Eta mangan pura-pura wungkul atuh Bah, antepkeun we budak kitu mah da kudu dibere pelajaran. Karunya tuh nyai euy. Mun bisa mah bere we ilmuna. Setik-etikeun ngabantuan kula neangan duit. Oke, engke lamun misalkan boga duit mah beureunan upah kerja nyai teh bakal dibikeun ka nyai. Nyaker saha deui atuh. Kieu ya tuh Bah, anu pentingna nama. Kula aya cicing di imah Abah. Kula teh cicing di imah Abah. Masalah presentasi teh ya tong dipikiran balah. Tong dipikiran, tapi asyaratan itu Bah. Daun gitu syarat nyai. Abah kudu ngalamar kula Bah. Jadikeun kula teh pamajikan. Puguh we Abah Dongo teh kacida bungaan pisan keur mah tita tadi ge ngarasa bogo atau ka Wandana da geulis Wandana teh. Gae ari kitu cenah mah nyai. Teu mimiti poe ayeuna ge urang jadikeun ulang ngalaki rabi. Urang laki rabi. Kula moal muruhan ka nyai mun tia mah diparentah ku kula sesuai perjanjian we gitu ini. Bener gitu pisan Bah. Jadi setiap kula diparentah ku Abah tuh kudu muruhan ka kula. Lantaran kula teh kan pamajikan Abah. Tapi harta benda Abah kudu dibikeun ka kula. Kabehanana kumaha? Satuju Bah? Abah Dongo rek tengah hulung ari kudu dibikeun kabeh mah asa teu ridho.
Kelanya mun dibikin kabeh mah aduh asa kurang pas. Kumaha mun satengah ewang we lah. Nyai satengah, kula satengah, kumaha satuju. Wandana hari tengah huleng mikiran ceritaan Bah Dongo. Oh karita. Nya teu naon kitu ge Bah. Satengah nawe cukup Bah. Ngan meureun kula teh hayang apa? Di mana harta benda Abah teh? Mun gitu mah satuju. Bah Dongo ngajak sasalaman ka Wandana gap di tampanan. Duanana harita sareri bunga nakranan. Temimiti poe ayeuna Bah Dongo jeung Wandana bakal laki rabi. Masalah eta mah ngalaki rabi itu kieu nama. Padue eta mah. Sakayang dirina we. Cek bahasa singkatan nama wa istilah akad nikah anu penting nama babarengan jeung dibejakeun ka batur yen Wandana teh pamajikanana, yen Bah Dongo teh salaki Wandana. Ngan saukur bebeja we ka pupuh lembur Cidadali. Mangsalah marita teh beki sore bae. Si Ahep si Sadri si Pe jeung si Uki cicing we sila menikeun ka maneko nepikeun ka wanci kira-kira mah jam 5 sore. Si Ahep si Sadri si Pe jeung si Uki tetep pereum, panonna teh pereum dipereumkeun gitu. Henteu wanian dibuka lantaran can aya parentah ti Wandana. Nya kulantaran karunyaeun Wandana ge beuki lama. Wandana harita mere isarah sangkan si Ahep si Sadri si Pe jeung si Uki teh ngebukakeun panonna. Sapada panonna dibuka, Wandana harita ngagupayan kan opatan. Anu opatan oge teu kaleket langsung blus di we ka jero imah. Langsung harita teh uplok ngobrol di tengah imah jeung Bah Dongo. Anu opatan harita diberi dahar da karunya atuh lapareun. Ti isuk nepikeun ka sore harita teu mangih dahareun ti saprakna diuk ke diberuan. Harita we sabadana dititah bentak ku Wandana kakara harita barang dahar. Waktosna parantos seep kom dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-16. Urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.